A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Allahu a'lamu bimuradi wa la yunfiqunna lan orang nafaqakeun ya ahlil Madinah fi dalam sabilillah nafaqatan saghiratan nafaqakan cilik walahu dan sanajan aya nafaqah saghir ikut tamrotan korma wala kabiratan lan larana ing nafaqah kang gede wala yaqta'una wadiya lan oranan nyorang ya lil Madinah kabeing jurang bisa kalawan lumaku illa kutiba lahum dan tulis lahum kadua lil Madinah fadzalika mangkono nafaqah saghira kabira yaqta'una wadiya yajzihum barapan yandang awalazum mingalil Madinah zaballah zanamakan ilai bajidu marangkangan ayalil Madinah gabe amaluna iku migawe alil Madinah gabe ay jazaa wa wal semakanu ya malu. Ieu mah masih rangkaian ayat nu tadi ke lantaran Kangjeng Nabi diinstruksikan perang, sahabat-sahabat siap untuk melaksanakan perintah perang. Sahabat eueuh nu dideuleu hiji bae ridho Allah, ridho Rasulullah sallallahu. Da urang teh jasa itu yang dipakai karado ku Gusti jeung ku Kangjeng Rasul teh. Urang mah berat ridho makhluk bae. Contohna nyandung. Nyandung teh dititah ku Kangjeng Nabi, lamun teu nyandung laisa minna, lain sahabat kula nu sampurna. Kadenge ku Cilisya. Tuh kan. Tah aju urang ku hari teh teu nyandung lantaran sieun kanu kolot. Takwa takut sama yang tua. Jadi berarti kan urang mereka makhluk. Berat ke makhluk urang. Nah, geus da urang atuh ngaji teh bisa-bisa nyandung atuh. Teu kudu dicontohan kos kitu mah tuh sarariha bae heulana.
barang aya ajeuna nu nyontoan ngandung nurutan perintah Kangjeng Nabi nu kolot mamawa samping. Waduh budak mangani sataranjang anu isin kan salaki-salaki kan. Aduh. Ayan teh lulumpatan mangan manyun bae. Ayan teh lulumpatan manyun teu tungtung nama nu kolot neangan teluh. Geus macem-macem lah. Anu kuduna mas sakinah mawaddah warahmah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Urang kawin teh supaya sakinah. Keur hiji mah sakinah barang dua masyaallah. 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 Ieu parentah Kangjeng Nabi tapi jadi teu sakinah. Ya tergantung majelah-majelah mana lah. Ai bisa nyandung, mun teu bisa ulah. Lah cenah kula deuk coba-coba hayo sia, gara coba-coba. Dunia sempit sia ka jeung kumaha. Lamun hayang nyaho sempitna dunia nyandung sia. Sakieu 5 benua perasaan leutik dunia. Kadieu pamajikan nu kolot kaditu nu kolot. Asana deuk lempang ka mana bae urang teh dikeker bae ku nu kolot. Aduh ya Allah. Aju timbul ngabohong marambat bae ngabohong kanu kolot najang gilir masalah. Tapi kan ambay-ambayan ayeuna mah ngabohong teh ka babaturan jeung sekitarna. Ambalaya. Ja Kangjeng Nabi mah ieu adem ayem. Sakinah mawaddah warahmah. Lamun ente geus ka Madinah aya bab Nisa, aya bab Jibril. Ieu raudhah bubi Kangjeng nu ayeuna makom eta teh bumi Siti Khadijah. Siti Aisyah, Khadijah mah di Mekah. Eta bab Jibril tah. Ieu bumi Kangjeng 1 2 3 istri-istri belah dia 1 2 kula harita nyaho kitu teh jeung Abah, bah. Keur ka Mekah nu pertama Kangjeng Nabi pan pamajikan aya salapan imahna di tadi dia ye bab Jibril tah. Jadi terus kemudian terus juga itu bikin ka pakuburan bake. Jadi sarua 1 2 3 nganu hiji situ saudah rada jauh belah itu. Jadi lamun urang ka Mekah jeung nu nyaho riwayat mah ngeunah. Lamun teu nyaho ai baheula pamajikan Kangjeng Nabi imana di mana? Sia nanyakeun ku ari keur ieu. Bari bae teu nyaho. Padahal makan dipuat dina Bukhari araya. Tinggal urang belah ditu ka arah itu Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Salman geus eueuh ka di ditu terus araya Masjid Ali. Kayak ka belah ditu deui ge Masjid Bukhari atuh araya kabeh. Kok cenah kiai nyaho nu mantak nyaho pasarna datang kadinya. Jadi ngeunaheun urang kuari mah. Lewat pasar ieu masjid saha? Henteu maksud. Ieu Masjid Abu Bakar. Oh, berarti ieu pasar berhikmah ieu kajian hukum mah. Bae mah pasar datang kadinya. Kuari mah henteu. Jadi digeser-geser ku Arab teh tah pasar ke kadang datang kadinya jadi henteukeun deui. Ini jelas Pak eta kaditu ka arah barat. Nah, araya kabeh. Sidina Ali kan di ditu sok ningalikeun Kangjeng bae beusi aya Yahudi, beusi aya naon, sok mangtu bae Sidina Ali. Bumi Sidina Ali belah ditu. Ieu bumi Kangjeng. Istri Kangjeng bali ditu. Manta Kang Sidina Ali teh tadi payuna sok kieu. Neuleukeun beusi aya Yahudi, beusi aya naon. Jadi centeng mah kudu kitu. Ieu mah centeng teh mawan berkat. Aduh, Masya Allah Karim. Sida Ali mah pohara tu menang ringkak-ringkak ka Kangjeng saeta. Be saeta lempeng mantak ya bumi Sidina Ali masjid ayeuna lempeng gitu ka Kangjeng. Iya Allah.
pohara eta riwayatna dina Bukhari kos kitu ngalikeun bisi aya jam sabaraha bae entak bisi aya naon langsung segera si dali ya Allah ya Rabb. Nah saat Kangjeng kita perang sahabat berangkat perang aya sebagian sahabat nu teu melu kana urusan li'ilai kalimatillah endahan leha-lehanya na istirahatnya na ieun kesenangan manehana ieu ditegor ku Gusti Allah ma kana li ahli madinati wa man haulahum minal a'rabi ay yatakhallafu an rasulillah ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين tambahan ayeuna ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة Allah alamu bimoradi wala yunfikunan depan-depan nganapaka kenalil Madinah dina sabilillah napaka naman te sabarahan napakotan sogiratan saeutik teu kudu gede walau tamratan sanajan hiji korma jang sabilillah wala kabiratan jeung teu nganapagakeun kana lapagan nu gede wala yaqta'una wadiya teu pati-pati nyorang teu pati-pati melintasi ngalaksanakeun kana jurang berangkat menuju medan laga dalam rangka li'ilai kalimatillah naon bae illa kutiba lahum kecuali dicatat ku Gusti Allah. Masya Allah. Baheula mah nyaritakeun perang kuari makan teh aya perang teh tapi motif nama li'ilai kalimatillah sabilillah ngaluhurkeun agama Allah. Ja urang kuari mah teu usum perang teh jeung ulah perang teh nanaonan padahal mah diulah-ulah gae waktu perang mah perang bae dihayu-hayu gae henteu mah henteu bae urang kuari diulah-ulah perang teh datang ke pendidikan perang teh di sekolahan di Irak mah di Iran begitu masuk sekolah dasar geus dibahas tentang peperangan sabilillah jihad fisabilillah mata keruhul jihadna tinggi di urang makan kuari ulah naon si untungna perang manu menang rarang sadan nu eleh makomo ulah ya perang di urang kan dikitu-kitu datang ke pendidikan perang ruhul jihad masalah aman kan ketika teu aya ruhul jihad agama melempem sakitu be aman tentrem agama melempes terus diurang kuari agama teh atuh asal we malah dek digeserkeun kuari agama teh saeutik aya ngageserkeun agama mah moal ngan RUU HIP RUU HIP wari HIP dah geus diganti ku HIT naon sia HIT razia nah lamun ruhul jihadan terjadi sanajan kumaha ge ruhul jihadna hudang dengan sendirinya
jihad bagus gitu kajeng diulah-ulah wayah perang mah perang bae dihayu-hayu aing teu mah teu bae. Nah di batur bahkan geus dididik da di samping dididik dibere deui cara-cara nyieun bom di urang mah di urang henteu ngan ulah dikira di urang teu barasa nyieun bom beuh kacurug coba ge hayang nu leutik aya petasan cabe hayang gede beuh disebutna ge eta teh majong beuh dadadadadadada jegung dadadadadada jegung orang Belanda geus ieu sakieu ge can perang teh geus kos perang bae sakieu ge ieu teh ngabesan pohara kos deuk perang kumaha perang beneran sakieu oh ulah main-main Indonesia mah eta kos kitu tapi di urang doang eta mah petasan di Bandung mah henteu di Bandung mah teu di Bandung Garut Tasik mantap ruhul jihadna leutik jadi urang mah hebat di urang ngabesan bae kos perang nyundatan dia di urang mah kos perang dardir tah ieu carita perang maheulanan urang ulah waka jeung deuk naon nu diperanganana musuhna saha kan kudu jelas musuhna saha panglimana saha jadi kan jelas boro-boro perang demo ge kan huluna saha ieu demo kudu aya huluna tuh teu puguh teu karu eungkeuy-eungkeuyan urang ti Banten ka Jakarta datang mereka Batu Ceper ditanya dek ka mana si sia ieu dek ka mana demo dek ka demo naon nyaho aing mah diajak ya gitu tuh eres satu kos kitu mah teu nyaho melalakon ta budak pokona aing mah nyaho ngeungkeuy belah eta teh beres kos kitu teh kudu nyaho heula kos neuk ngaji ka dieu sia dek ka mana neuk ngaji heeh nu bener sia dek ngaji geus ulah loba omong ayu bae heulanan pona ngaji bae heulanan datang ka ditu macam-macam ieu ya aing ge kadang-kadang mau dihadapan tanggal Ambon bae datang ka kuari aing geus 5 bulan aing ngaji can nyaho ka kiaina aing ge kadege kudu saurang sia mah karak 5 bulan aing mah satahun can nyaho aing ka kiaina hayu geus kumaha sia bae geus atuh akraban jeung tukang uduk jeung kiai nah ieu urang ge motif li ilai kalimatillah ngaji bae heulanan ulah ka nyaritakeun perang eta diimah ka dieu kan urang deuk ngaji aing ngaji teh kan ngaluhurkeun agama Allah salengkah-salengkahna illa kutiba lahum dicatat ulah wa kalengkahna napas kaluhur jeung kahandapna sabara kali napas ti Cikupa ka dieu illa kutiba lahum napakah nu leutik misalna sia deuk ngaji heeh geus atuh aing mah mere teu bisa jana naon teu bisa aing mah teu boga ngan ieu motor aing teh motor aing eueuh boncengan bonceng sia di aing eta napakotan sogirotan eta kos kitu teh eta ge dicatet keneh bae barang turun teh mayar atuh sia ka aing siapa projek beureun ya Allah catat ya bunga jasa ya orang wala yunfiqun tepatingan apakan khusus nama ahli Madinah baheula dalam rangka perang orenganan ku ari secara umum tepati mere dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah kana napakan uletik boncengan mobil Masya Allah atau orang mere ya Allah ya Rabb jadi ke mana dari ke mana lain sok ngaji apa minggu oh sok jadi gua ente lah lain sih ente ngaji gua untuk boga duit emang ngaji pakai duit ente ngaji nama kasih itu nggak duit lempang na tolol ngaji nama aing boro-boro mere duit ka kiai puguh aing lagi can wauh jeung kiai aing dijauh bae aing pokona penting mah ieu ongkos bae heulanan bener sia teu boga aing boga mah geus moal kaheulaanku sia ya ku aing dibere ya beneran sia
ye sebenarnya teh geus ulah hese-hese ieu tah sia ongkos ka ditu sabaraha duit ongkos ka ditu 500 balik 500 gede amat sih atuh jeung dahar-dahar geus tah geus ulah loba-loba teh 200.000 cukup geus cukup alhamdulillah masyaallah jaknya naik ngaturan teu ngaji jadi ngaji tak eta nu gede jasa ganjaran mah nu mere ongkos ya Allah lengkah-lengkahna anu ngaji teh nyanana ge diganjar tapi nu mere nu leuwih gede napas-napasna nyana diganjar tapi leuwih gede mah tan nu mere ongkos ya Allah ya Rabbi wah kula mah inget gitu ka inget ka dongeng lain dongeng nanon aya jelema zaman Gus Dur kita zarah ke zarah ulah eureun-eureun zarah cak Gus Dur teh maksud Gus Dur kan eta teh ngaluhurkeun ahli sunnah wal jamaah lantaran ieu Muhammadiyah teh ngaharam-haramkeun zarah mata cak Gus Dur zarah ke kuburan zarah ke makam wali zarah terus bae akhirna aya dah seorang ibu teh hayang zarah tapi teu bisa babaca anakna maot ajunya inget ka Gus Dur zarah karena zarah kan teu bisa babacaan santri nah ya santri ya gitu sini ada apa bisa nggak ngejarahin saya atau bukan bisa lagi emang siapa yang meninggal anak saya tuh di sono ayo berangkat merenya 100.000 langsung tolong jarahin anak saya ya langsung Bismillahirrahmanirrahim geus beres hadiah teh apa baca Quran walaupun satu ayat kita baca Qurannya ya inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa sadaqallahul azim cek ibu teh artinya apa sih artinya inna jahannama kanat mirsada sesungguhnya neraka jahanam dijelaskeun hujan eta kabeh cek ibuna goblok darah ka anak aing sia nyaritakeun jahanam ye bloon lu katanya jangan begitu atuh abu jangan marah dulu emang kenapa atuh masa anak saya jadi jahanam bu kalau ngasihnya 100 ayatnya itu wah ini makin fudoli deh ya kalau ayat yang ini mahal bu yang mana innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba nah kalau yang ayat yang itu yang surga itu mahal harus berapa itu masih juta bisa begitu iya coba dah sama santri yang lain pasti begitu asal yang biasa ceramah kalau yang nggak ceramah mah kagak aduh nusuk ceramah kasinggung tolol Gus Dur sok bisaan we aya we di sautak sautikna eta dongeng Gus Dur keneh bae ya nama menyayat beke 100.000 jeung 1 juta beda ya Allah ya Rabbi nah iya Masya Allah karim wala yunfiquna nafaqatan saghirah tepati mere dengan beberean anu setik da ulah gede-gede walau tamratan sanajan hiji korma dalam rangka lillahi kalimatil sabilillah illa kutiba lahum dicatat ku Gusti Allah wala kabiratan jeung teu pati merekana beberean anu gede illa kutiba lahum komo tama lamun sia neuk kaji geus jeung aing mobilna ulah mikiran masalah bensin kebe per bulan tama goblok aing lek aing ngadengen
Geus gratis. Geus pokona jadi mobil aing, ulah jauh ti aing, ke aing dahar sia dahar, aing mayar sia mayar. Jeban. Teh ya. Pokona sia ngilu jeung aing pokona tuturkeun aing. Aju bener bae. Mobilna dinyana, daharna dibayaran, kadang-kadang rokona ge dibere, nikel. Eta jelema teh nikel jasa teh mah geus mah ganjaran nyana, ganjaran eta sesemperan-sesemperanana. Aju diajak kunyana lain saurang. Masyaallah. Bahkan kurang kene cenah Mang Haji, kurang kene tuh mobil elep aing. Pakai ku sia geus, aing ku sia lobaan mah muatanna tuh elep aing tuh. Geus gratis aing mah geus pokona. Mal kebel aing hirup di alam dunia. Geus pake tah mobil aing ku sia geus. Jadi duit teh sabaraha gede, geus diperekeun ku aing kabeh ge pake ngaji geus kabeh geus. Nah, geus pokona mah mun aya kerusakan ulah pikiran naon bebeja geus ka aing. Jana minggu kamari eta nyenggol sena eueuh, geus ulah mikiran sakira sen. Lah geus kos kitu mah geus pokona mah catet bae ku sia pokona mah haranan. Ulah da aing masuk aju kos kitu tah. Ulah henteu ieu mah berat. Masya Allah naon hartina mobil di dunia ngajogrog dipakai henteu naon henteu tapi dipakai ngaji. Masya Allah indah kutibalahu tengetkeun teh ayat ieu. Ngajogrog naon hartina duit teu meunang naon teu meunang pake ngaji. Beuh. Sedengkeun eta teh kapan ganjaranana pintu surga muka. Elep nama gen non elep nama tahun kolot bang rombeng brek cak muatan aing datang tomol ka Cilogok atuh mobil nu digas jana nu ngap-ngapan tapi eta orenganan keur mukakeun lawang sorga ya Allah ya Rabbi. Masya Allah Karim dah lamun urang geus dibukakeun jaheunya atuh naon hartina mobil ngajogrog dipake henteu naon henteu tapi dipake ngaji kadeuleuhna mah dipake seperti biasa bae horeganan malaikat nongton pintu surga dibuka ya Allah ieu ayatna wala yaqta'una wadiya ente melintasi karena jurang dek ngaji mah ngan sakadar tanjakan jeung turunan. Nah paling ge jalan rada robek saeutik encan kungsi dicor ku Zaki can kaburu. Nah ieu doang rada badek dog tuh kan. Jadi bupati mah mun bagus dan didaroakeun mun jorena sarua bae. Oh ya bupati alhamdulillah jalan lancar jasa urang cepet cenah ka Cilongok. Nah ngeunaheun teh mah ngadengeun kan ngeunaheun. Mudah-mudahan panjang umur teh bupati urang ngeunaheun kadengena. Begitu ngadenge aya deui cor nu ieu handap di luhur. Nyana teh nyahoeun kan serat naik buat ka luhur. Goblok ieu jalan Zaki tolol sakil. Aing jadi kaget be. Teh ku baledeg ja. Ya Allah ya Rabbi. Badak beres-beresan jalanna. Kabeh doana terus be ngalir bararagus. Ieu mah kan teu gaharti ku urang. Cor sih nu ieu luhur nu ieu handap. Emang heran itu sakolana di mana tanyana. Urang geus mikiran sakolana aing mah bingung. Ya aing mah teu kudu sakola ge aing bisa sebenarnya ngaratakeun. Aing teu kudu sakola geus lah, geus pokona mah teu kudu nyahok aspal teu kudu. Tapi itu urusan kos kitu mah nyaho urang nya. Mantak naon dihempakeun di kudu ka dieu. Ulah haju degbung. Ulah kasinggung daun sok nyin jalan itu kitu bae elos. Hayang kadatangan kaledeg mah sia. Maksud doa. Nah, wala yaqta'una wadiya. Ente melintasin tenyorang jelema dalam rangka nilai kalimatillah sabilillah ngaji behelanan. Wadian kana jurang kana berbagai jalan-jalan lukaliku jalan-jalan illa kutibalahum kecuali ditulis ku Gusti Allah. Urang aya carita ti Cikupa maka dieu carita ti Gembor Jati ka dieu ngeunaheun
harita ti sepatan ka dieu mau ya ngeunaheun jauh di ditu misalnya ti mana ya Jakarta ngeunaheun keneh jalan tol set di Bogor tol ngeunaheun keneh coba ti Citorek urut banjir kamari ayo ieu jembatan age pegat ku ari aya 5 nu pegat jalanna can bisa dilalui dek ngaji teh ka dieu kudu lewat ditu nu kuduna biasana eta 3-4 jam 4 jam ku ari menambah jadi 6 jam eta kan parah batur di ditu waduh nah tapi terus bae nya nama ayo guys berangkat jauh kan encan ti ditu na ka dieu jam sabaraha berangkatna engke balikna datang ka ditu jam sabaraha ongkosna sabaraha duit ka eta pikir ji eta cikupa olom ka dieu bari leumpang ge bari sorangan sia naik motor ceklak ngeulang geus teu nanya deui sia urang mana jeung sia sahanta geus geus bae haju di motorna ge teu ngomong-ngomong yeuh datang ka dieu sugan nuhun atuh henteu deui ya Allah ya Rabbi lamun kurang-kurang nu boga motor lillahi ta'ala mah tuh marahnya nage goblok sia tuh nuhun-nuhun sia ka aing tapi nyana inget ganjaran tiis jadi dengeunah guys lah pokona nyana berarti nitip bujur nyana di motor aing eta teh sarua jeung aing nitah ka sorga sareng gitu kan ye namun geus dibukakeun hatena mengeunah segala rupa tuh ya tiba-tiba mere bo gede boh leutik kecuali dicatat ke Gusti Allah tepati berangkat kendaraan sepeda motor mobil ya Allah ya Rabb nah ieu teh nyorang melintasi wadian liku-liku jalan nu ngeunaheun nu teu ngeunaheun ieu illa kutiba lahum dicatat kabeh ge liyajziyahumullah Allah duk males khusus da baheula ka ahli Madinah anu dititah berangkat ke Medan Laga dititah ngalaksanakeun beberean kanu ngaluhurkeun agama Allah atuh kuari mah ieu mah nyaritakeun ngaji baheula neuk dibuktikeun ku Gusti Allah babalesna dibales ahsana ma kanu ya'malun dibales ku pembalasan pagawean manehanana pembalasan anu bagus panjang ya teh ayat mun dibahas ahsana ma kanu ya'malun maksudna jadi sifat di mana nyipatan mana lamun teh mah jadi hal ngahalanan ti mana maksudna naon engke bakal berbeda ngan ieu manis teu kudu panjang-panjang nu jelas mah kabeh bakal dibales ku Gusti Allah motif li ilai kalimatillah ieu lain leutik balesanana tapi ahsana ma kanu ya'mal geus atuh urang ngaluhurkeun agama Allah melalui ngaji jelas ngaji mah jelas jasa mah maksudna dasar-dasarna jeung dalilna umbalaya muludan baheulanan eta muludan teh syiar agama Allah rajaban syiar agama Allah dan lain-lain sebagainya anu bener kadeuleu ku urang li ilai kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah ya perang ya ngaji ya syiarna model tadi muludan rajaban jeung sajabana ieu teu sembarangan kabeh dicatat ku Gusti Allah jeung dibales balesanana ahsana ma kanu ya'malun sorga atuh mudah-mudahan orang kabehan dibere sehat dibere jag-jag dibere yakin dibere mantap salila hirup urang ibadah ka Gusti Allah baik nu wajib maupun nu sunah baik eta perang maupun ngaji maupun syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Setiajan doa informasi urang lebaran insyaallah Jumat Sabtu Minggu tasrek
libur tuh kan kadangnya ku jelisya terus alhamdulillah kabawa kasakaba-kaba situ hiji libur poe minggu eta minggu udah minggu berikutnya karak ngajingan ayah haul ibunda sekedar informasi haulna malam Sabtu jadi orang lebaran Jumat Sabtu di tanggal ke-9 seminggu pas seminggu saat saenggeus lebaran malam Sabtu na eta haul mingguna biasa ngaji deui nya nu boga duit nu boga tanaga jeung sehat puasa ulah ditinggalkeun mumpung urang hirup keneh jang bebekalan di alam itu nomor gaduana nu boga harta Allah maha uninga karena harta urang ulah disumput-sumput mumpung masih keneh hirup urang korban sabogana bisa nu gede aduh cenah ieu aya ge jang nu leutik bae duitna ngan saukur melina nu leutik-leutik waduh cenah ieu mah teu boga jasa ieu mah boga ge hayam-hayam bae ayam ge cenah teu boga ieu mah bisa ge manuk ge cenah teu boga endog ya Kangjeng Nabi naon anu bisa dikorbankeun naon bae sedekah naon bae dina hari raya Idul Adha sampai ka tasyrik teu bisa korban naon nu ku urang bisa disedekahkeun sedekah wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.